Bang sami-sami buka ku bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi wattabi'ina wattabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbi la yakhsha wa amali la yurfa wa du'ai la yusma. Alhamdulillah urang sami-sami manjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah anu tos maparinan kasehatan ka urang sareng kesempatan kanggo biasa riung ngumpulung dina kajian ayeuna. Urang sami-sami bade baca bersama nyaeta kahiji buku 50 akidah Najamin min Munjin nya. Kadua buku Mutiara Hikmah. Ieu teh buku nganggo bahasa Sunda. Dina uleman teh langsung we dicarioskeun pengajian berbahasa Sunda, padahal mah eusi bukuna nu bahasa Sunda. Kayak ari nyarios jeung diskusi mah nya eta mah campur we bebas lah. Pokona ku bahasan urang ngarti. Jadi yang disebut pangaosan berbahasa Sunda teh bukuna berbahasa Sunda. Tah anu kahiji dina tiap urang ngagunakeun buku terutami kanggo ngaos kanggo nguatan agama urang, nguatan keimanan, keislaman urang. Maka nami anu dicantumkeun dina sampul buku penting. Dicantumkeun dina bukuna masing-masing nyaeta Kiai Haji Khair Afandi. Dina buku 50 akidah aya Kiai Haji Khair Afandi. Dina Mutiara Hikmah oge aya Kiai Haji Khair Afandi. Kunaon pentingna? Jadi nami dina sampul buku penting. Ya khususna buku aosan agama. Sebab aya keterangan ngawanti-wanti ka urang nyandak agama kudu ti ajengan anu bener. Wa fi sahih Muslim, dina sahih Muslim aya cariosan an Muhammad ibn Sirin. Aya cariosan ti Muhammad ibnu Sirin. Qala anjeunna nyarios, inna hadal ilmu, saestuna ieu ilmu, dinun, agama. Jadi saur Ibnu Sirin dina Sahih Muslim aya cariosan anjeunna yen ilmu teh, ilmu agama eta sorangan. Makana kemudian dicarioskeun panzuru tek perhatikeun ku aranjeun aman ti mana tak kuduna anjeun nyokot dina agama aranjeun eta. Dijelaskeun deui dina wa fi sunani darom, dina sunan ad-darom aya cariosan an Asma ibnu Ubaid, ti Asma bin Ubaid. Qala anjeunna nyarioskeun dakhala rajulani min ashabil ahwa. Dua lalaki di kalangan ashabul ahwa. Ngadatangan saha ala Ibnu Sirin, ngadatangan Ibnu Sirin Muhammad bin Sirin tadi. Ashabul ahwa teh istilah kanggo ajengan-ajengan anu biasa ngaya-ngayakeun dina beragama. Atau lebih dikenal dengan ahlul bidah, ahli bid'ah. Pakola dua ajengan eta terus nyarioskeun. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, nuhadditsuka bihadisin. Kumaha lamun kami cik duaan eta teh ngadugikeun ka anjeun hiji hadis. Qala jawab Ibnu Sirin, la entong. Alim, qala tuluy kadua ajengan ti ashabul ahwa eta teh teras nyarios fana qara'a alaika ayatan min kitabillah. Kumaha lamun kami tak ukur macakeun hiji ayat dina Al-Qur'an. Jadi qala jawab Ibnu Sirin la
toh alim. Nepi ka kemudian Ibnu Sirin nyarioskeun la taqumani anni au la aquman. Anjeun anu indit eta napi kuring nu indit. Fa kharaja. Lantas kadua ajengan eta idit di majelisna Ibnu Sirin. Faqala ba'dul qaumi, lantas sebagian al-qaum, para ajengan, para ulama anu hadir harita naroskeun ka Ibnu Sirin, ya Abu Bakrin, wa makana alaika ayyaqra'a alaika ayatan min kitabillahi ta'ala. Nah henteu ku anjeun antep wae dua ajengan eta macakeun ka anjeun saukur hiji we ayat dina kitabullah. Nah make kudu dilarang, kudu ditemeunangkeun. Maka walaran Ibnu Sirin, inni saestuna kami khosyitu sieun ayyaqra'a ala ayatan mun eta duaan macakeun ayat ka kami fayuharrifaniha tuluy kuduaan eta makna ayat teh disimpangkeun fayaqirru zalika fi qalbi eta makna anu nyimpang teh bakal netep dina jero hate kami. Loba jalma lamun ngadengekeun lamun ngantep ahlul bidah, ahlul hawa itu macakeun ayat, macakeun hadis, terus kumaranehanana disimpangkeun maknana, atuh engke bakal netep dina jero hate eta makna anu salah teh. Tah, keterangan nu jiga kieu teh nunjukkeun yen memang penting kanggo urang. Pami urang bade ngabahas suatu kailmuan nyepeng kana hiji referensi, nu paling penting eta referensi nyantumkeun namina saha anu berkaitan jeung referensi nu digunakeun ku urang. Di dieu Kiai Haji Khair Afandi. Sebagian urang mungkin tos uningan, tapi sebagian yang lain teu acan. Maka mau tidak mau urang kudu apal kana bobot bibit bebet kaajengan nana Kiai Haji Khair Afandi. Ulah pedah make Kiai Haji lantas urang percaya we ngagunakeun we referensi. Nah, selain bobot langkung sae lamun ditambahan ku bibitna ti mana alur kaulamaan anjeunna teh saha. Mangga urang tingali ka hiji bibit kaulamaanana. Bibit kaulamaan di Kiai Haji Khair Afandi netes ti salah sawios aki buyutna nyaeta Kiai Alfi Hasan. Sareng ti garis nasab ibuna anu nyambung ka Wali Godog Garut. Nyaeta Syekh Rohmat Suci alias Prabu Kian Santang putra Prabu Siliwangi. Terus pami bobot kaulamaanana ajengan nyaeta Kiai Haji Khair Afandi ngawitan masantren tahun 1836 faktos yuswana 17 tahun. Ai disebut mulai masantren maksudna sanes berarti teu pernah tadina diajar baca Quran. Jika urang sakola di madrasah kakungkur eta mah tos dilalui. Jadi nu disebut bade masantren teh nyaeta bener-bener neuleuman hiji bidang ilmu di ilmu agama. Anjeunna masantren tahun 1836 ka Kiai Haji Abdul Halim. Pasantren Pangkalan Ciamis diajar akidah. Salami genep sasi. Saterasna anjeunna masantren ka Kiai Haji Zainal Mustafa di pasantren Sukamana Singaparna. Diajar bahasa Arab sareng ruhul jihad. Kiai Zainal Mustafa mah katelah pejuang anu ngabrontak ke Jepang. Wafatna oge dikubur hidup-hidup di Ancol ku Jepang. Terus ku Kiai Haji Zainal Mustafa dititipkeun supaya disampurnakeun elmuna ka Kiai Haji Masluh pasantren Lombok Ringgit. Ku Kiai Haji Masluh teras dipiwarang diajar ilmu mantik sareng ilmu usul fikih ka Kiai Haji Sobir
pasantren Paniis. Saatos di pasantren Paniis, ku Kiai Haji Masluh disarankan belajar ilmu falak. Ka Kiai Haji Dimyati pasantren Kunanaga. Terus kanggo nyampurnakeun ilmu falakna ku Kiai Haji Masluh anjeunna dipiwarang diajar ka pesantren Jembatan 5 Jakarta ka Kiai Haji Mansur. Di Kiai Haji Mansur anjeunna teu belajar hanya ilmu falak tapi ilmu hisab sareng ilmu faraid nyaeta ilmu bagi waris. Bayangkeun kurang dimulai Ciamis, ngapai dugi ka Singaparna, Tasik, terus ka Jakarta. Uih di Kiai Haji Mansur di uih di Jakarta, anjeunna teu langsung uih ka Tasik, ka Cigugur. Tapi anjeunna nyimpang heula ka Sukabumi. Diajar di 2 pasantren nyaeta ka Kiai Haji Mahfud pasantren Tipar Sukabumi sareng Kiai Haji Ahmad Sanusi pasantren Gunung Puyuh. Di 2 pasantren ieu anjeunna belajar ilmu hadis sareng ilmu tafsir. Uih ti Sukabumi duka saran ti Kiai Haji Masluh duka sanes tapi anjeunna teras guru diajar tasawuf ka Raden Didi Abdul Majid pasantren Manasuka Ciamis. Sareng belajar ka ma'rifatan ka Kiai Haji Suyuti pasantren Grenggeng Kabupaten Jawa Tengah. Ajengan oge kacatet nyantri ka Mama Kudang Kiai Haji Muhammad Sujai, Mama Cintawana Kiai Haji Muhammad Toha, Mama Cipasung Kiai Haji Muhammad Ilyas Suryat, sareng ngiringan taklim di majelisna Habib Ali Kuitang salami 2 sasi. 2 sasi waktu anjeunna diajar ilmu faraid sareng ilmu hisab ka Kiai Haji Mansur di Jambatan 5, bari ngiringan taklim di majelisna Habib Ali Kuitang. Janten kitu bobot ka ulama anana atinggal tina bidang-bidang ilmu anu dipelajarina. Jadi pamininggal aya sekitar 12 bidang ilmu nu dipelajarina. Kahiji bidang akidah, kedua bidang bahasa Arab, katilu tentang ruhul jihad, kaopat ilmu logika, ilmu mantik, kalima ilmu usul fikih, kagenep ilmu falak, katujuh ilmu hisab, kadalapan ilmu faraid, kasalapan ilmu hadis, kasapuluh ilmu tafsir, ka-11 ilmu tasawuf, ka-12 ilmu kama'rifatan. Ditempuh salami 6 tahun. Tapi kan diajar komo ngan 6 tahun, ari buktos anjeunna ngawasaan ilmu na jiga kumaha, ta ieu dibuktoskeun ku sasih Maret 1842, jadi sekitar usia 19 tahun, kenging widi, kenging ijazah ti Kiai Haji Masluh, guruna di Legok Ringgit, anu dititipan ku Kiai Haji Zainal Mustafa, kanggo mimpin atanapi ngawangun pasantren di Cigugur Kuningan. Ieu teh prestasi. 6 tahun, usia 18 tahun, tos kenging ijazah kepercayaan kanggo mimpin pasantren. Kanggo ngabangun pasantren nyalira. Jadi bobot kailmuanana mah tos teu tiasa diragukeun, tos tiasa janten referensina teh lamun aya referensi anu dikaitkeun sareng Kiai Haji Effendi teh tiasa janten alternatif anu sae kanggo urang mempelajari ilmu agama, ningkatkeun iman jeung Islam. Ngan teneras pasantren di Cigugur Kuningan teh teneras sebab da ieu urang ngawitan kana kan ari bobot kailmuan mah tos teu diragukeun lah tadi dengan perjalanan keilmuan anjeunna nya sawios kan 6 tahun tapi 12 tahun dipelajari sadayana terus aya pengakuan ti Kiai Haji Masluh kanggo ngabangun pasantren. Tapi masalah bebet teh amal. Kumaha amalna? Ilmu luhur tapi amalna juga kumaha. Tah, anjeunna teh kemudian teneras
askeun pasantren di Cigugur Kuningan umari kegiatan berjuang anjeunna di Satuan Hizbullah. Jadi pada saat sebelum kemerdekaan anjeunna ngiring Satuan Hizbullah kanggo memerdekakan Indonesia. Teras nyambung ke Kesatuan DITII sehingga menyebabkan anjeunna bergerilya di hutan-hutan Jawa Barat. Jadi pamininga pada saat sebelum kemerdekaan anjeunna sebagai ulama ngiringan Hizbullah teras kanggo mempertahankan kemerdekaan di daerah Priangan Timur anjeunna milih DITII salaku wadahna kanggo memperjuangkan mempertahankan kemerdekaan. Nembe tahun 1867 jadi dina usia 44 tahun pinten-pinten tepatna kaping 7 Agustus 1867 ajengan mulai ngawangun pasantren Miftahul Huda Manunjaya Tasikmalaya. Jadi bebetna teh dina waktos perjuangan anjeunna ngiring Hizbullah perjuangan kemerdekaan, dina perjuangan mempertahankan kemerdekaan anjeunna ngiringan DITII. Terus anjeungan mulai ngawangun pesantren Miftahul Huda di Manunjaya Tasikmalaya. 5 tahun saatos eta sasi Maret 1872 sasarengan sareng ulama anu sanes ngadegkeun Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Tah kitu dina kailmuan sareng amalna anu dilakokeun ku anjeunna dina ilmu 12 fantos kaakui. Dina amalna ngiringan perjuangan kemerdekaan, ngiring mempertahankan kemerdekaan, sareng kemudian ngiring usaha-usaha kanggo pendidikan bangsa melalui Pasantren Manunjaya, sareng melalui Badan Koordinasi Pondok Pesantren Indonesia. Alhamdulillah. Terus aya catatan kieu. Memang anjeunna mempelajari 12 fan, tapi minat anjeunna akidah tasawuf udah jarang sekarang tafsir guru anu selalu dikunjungi tiap minggu sekali mung guru akidahnya eta Kiai Haji Alim sareng guru tasawufnya eta Raden Didi Abdul Majid. Ari tafsir anjeunna minat pisan ditunjukkeun ku ngadugikeun tafsir Sunda ka santri-santrina salami 20 tahun. Di tahun 1872 dugi ke tahun 1882. Bayangkeun 20 tahun ngajar tafsir. Nah, seratan tina ngajar eta masih berupa manuskrip anu disimpen ku Kiai Haji Muhammad Khalil Yusni pimpinan Pasantren Nurul Huda Sukamiskin Bandung. Ku orang Bandung dua nana teh manuskrip teh dicepeng. Jadi manuskrip tafsir Sunda teh dicepeng ku dua kiai di Bandung. Nu caket di urang. Nah, jadi kiai anu mimpin pasantren. Kiai anu mimpin pasantren Rijalul God di Cileunyi, Bandung. Masing-masing manuskrip eta terdiri dari 2 jilid. Eta can dicetak. Eta tafsir Sunda na ajengan anu didugikeun ka santri-santrina salami 20 tahun. 20 tahun kan nu diajarkeun teh ka santri-santrina dasarna tafsir Jalalain. Bayangkeun maca tafsir Jalalain 20 tahun. Jadi memang luar biasa pengabdian kana kailmuanana. Alhamdulillah kitu tah. Urang teraskeun muhun ari dina bobot bebet sareng bibit Kiai Haji Khoir Afandi mah tos teu diragukeun. Hartosna pami urang bade nyandak ilmu agama. Kanggo ngiatan iman Islam urang, Kiai Haji Khoir Afandi tiasa janten rujukan urang. Tapi persoalanana ari anu ku urang ayana di aos teh kan buku. Bukuna. Teh ari bukuna teh muhun nyantumkeun nami anjeunna, tapi saleresna nisbat eta buku anu bade diaos ku urang ka Kiai Haji Khoir Afandi teh jiga kumaha. Tah urang tiasa ningal eta tina panganteur urang terang nisbatna.
nisbatna buku ieu ka Kiai Haji Hoer Afandi teh kumaha. Nah ieu teh buku teh tulisan anjeunna atawa ieu teh mung saukur tulisan murid-muridna atawa ieu teh tulisan batur juga tulisan abdi misalna dan nganisbatkeun ka Kiai Haji Hoer Afandi. Eta ge penting ku urang ditingali lamun urang bade ngaos dina buku kahiji kudu apal kana bobot bebet bibit kaulamaan anu ieu buku dinisbatkeun ka anjeunna. Kadua kudu pasti ieu buku teh memang aya hubungan sareng anjeunna. Tah eta tiasa dibaca dina panganteur. Urang sami-sami bacakeun panganteur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih. Wahtassu arwahahum bisyuhudi uzmatih. Wa qulubuhum fi raudati jannati ma'rifatih yuhbarun. Wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin manba'il ulum wal anwar wa ma'danil ma'arifi wal asrar wa radhiyallahu ta'ala an ashabil abrar wa ahli baitihil athhar amma ba'du. Sadaya puji kagungan Allah kalayan sejamuji ka anjeunna. Rahmat sareng salam mugi dilungsurkeun ka junjungan abdi sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tauhid anu jadi pokok pangajaran umat Islam pikeun nambihan keyakinan ka Allah Subhanahu wa taala. Peryogi buku anu gampil dibaca sareng dicerna ku sadayana. Sanaos tos seueur buku-buku sareng kitab kenging para ulama sareng para cendikia anu janten mata pangajaran pokok di pasantren atanapi di lembaga pendidikan sanesna. Simkuring ngeuyeban hasanah kailmuan bidang tauhid anu ieu buku mangrupi karya pun Bapak Syekhuna Kiai Haji Hoer Afandi dina tahun 1870. Anjeunna ngadugikeun pangajaran kalayan diimlakeun didiktekeun. Jadi buku ieu teh catetan tina naon nu didiktekeun ku Kiai Haji Hoer Effendi dina tahun 1870. Syekhuna maoskeun sareng narjamahkeun kitab-kitab anu basa Arab anu dibantos ku para santri senior. Lajeng para santri narulis dina buku masing-masing. Tiap Ramadan ieu buku diaos diulang-ulang dugi ka tahun 1877. Jadi salami 7 tahun terus diulang-ulang ieu buku dipayuneun para santrina. Tiap tahun aya revisi panyampurnaan anu ku Syekhuna disarankeun kanggo ditambihkeun dina tulisan para santri. Tinangtos tulisan jadi bararenten kumaha panangtepan sareng kacerdasan masing. Ieu buku kenging ngabantun tina manuskrip tulisan asli kagungan Kiai Haji Enjang Sukanda tahun 1872. Kiai Haji Asep Muhammad Thohir tahun 1876 sareng Nyonya Hajah Ela Umi Hafilah tahun 1876. Janten tina manuskrip tulisan-tulisan para santrina anu tos janten kiai dicanda. Judul aslina Induk Natsar dah buku tauhid karangan aranjeuna nu pangkumplitna mantak dikumpulkeun tina nu tiluan ieu. Kusim kuring dinamian 50 akidah ngajamin mukmin munjin. Saha nu ngempelkeunana langsung bae kana penyunting nyaeta Nyonya Hajah Dali Mutiara. Anu nyunting ieu buku nyaeta putrina Uwah Hoer. Jadi sanes orang lain masih kena jumeneng ayeuna masih kena aya di Mangun Jaya. Tah kitu janten nisbatna jelasnya. Nisbatna sanes ngaya-ngaya. Sanes ngan saukur aku-akuan ieu teh di ajengan Kiai Haji Hoer. Buku hasil ngahijikeun tina manuskrip tulisan asli murid-muridna anu komplit tina anu didiktekeun ku
ua ajengan. Jadi sanes tulisan asli na Kiai Haji Khair Afandi, tapi tulisan murid-muridna anu dikempolkeun. Pami saur abdi kiat. Kanggo dijadikeun referensi kiat. Tinggal tina saha uah Khairna, terus kemudian saha anu ngempelkeun ieu buku, ti mana asal ieu buku, janten ieu buku tos dasa janten referensi. Abdi nyarios panjang lebar jiga kieu teh kahiji pami urang bade diajar agama. Kade kudu apal karena ti saha urang nyopot agama eta. Ulah sambarangan tapi kedah nyandak ti ajengan anu bener, anu bobotna bener, bebetna bener, komo lamun ditambihan ku bibitna. Oke, mang aya terah ulama. Persoalan anu nyesa nyata persoalan ari abdi anu rek macakeun engke hubunganna naon jeung buku ieu. Gitu pan. Ya. Terus ari bukuna mah bener tapi dibacakeun ku si mufti, si mufti saha? Hubunganna jeung buku ieu naon? Gitu pan. Nah, lamun aya karaguan karena ieu buku pasti lain ka Kiai Haji Khair Afendina atawa kanu nyuntingna anu ngumpulkeunana dan ngumpulkeunana santrina malah putrina. Tapi pastina ge kanu macakeun. Rada raguna teh. Jadi lamun ragu kanu macakeunana cenah moal rek dibacakeun ku Kang Mufti rek langsung we ka Manon Jaya cenah dibacakeun ku santrina, mangga. Abdi mah mungan saukur fasilitasi ku kemampuan abdi mah. Hubungan abdi sareng buku ieu salasna teu langsung. Abdi kenging pertama kali kenal kana buku ieu sanes buku bahasa Sunda. Tapi buku diktat akidah Islamiyah berbahasa Indonesia. Anu disusun ku putrana Kiai Haji Khair Afandi kanggo kepentingan mahasiswa anu pasantren kilat ka Manon Jaya tiap sasih Ramadan kapungkur. Abdi kenging diktat akidah eta ti salah sawios mahasiswa anu ngiring pasantren di ditu. Pasantren kilat. Abdi nayalerina teu ngiring pasantren kilat di ditu. Abdi mah ngan saukur harita zaman harita abdi ngan saukur nganteur barudak ka ditu saminggu milu pasantren kilat arek dijemput deui. Jadi geus nganteur mah balik deui abdi teh. Ngan saukur ningali bangunan Manon Jaya we jeung wah we ge sugan panggil teu dukanya dipanggil teu. Nu jelas mah abdi nganteurkeun barudak ka ditu cina diajar ari abdi mah balik deui ka Bandung engke saminggu ngajemput maranehanana. Nah, aya mahasiswa IPB atau mahasiswa mana begitu deui kantos ngiringan pasantren kilat eta di sasi Ramadan. Ku abdi dibaca terus seterusna pami aya kaitan diskusi, kaitan akidah, kaitan pembagian hukum. Abdi sok ngajantenkeun buku eta janten rujukan. Nah, saatos biasa ngajantenkeun rujukan dina suatu saat aya sababaraha rerencangan kawan teh ngajengkeun ayana pangaosan virtual. Atuh naon rek dibahasna? Nya cenah nya teu leuwih tina akidah, fikih sareng tasawuf. Tapi bukuna mah mangga cenah sumangga da terang abdi mah cenah bukuna. Jadi reus kaimutan cenah da cekap ku buku akidah Islamiyah. Ari pas ditingali di marketplace-nya, ari teh aya nu ngical buku eta teh bahasa Sunda. Akidah bahasa Sunda, ari pas ditinggal dibaca langkung komplit tibatan anu akidah kanggo para mahasiswa nu pasantren kilat. Makanya ku abdi diancandak we anu komplit, langkung ngelem sebab aya bahasan tasawuf di lembetna. Jadi sawakos urang maca engke 50 akidah ieu teh di dinya tos aya ilmu tasawuf. Aya bab tasawuf dina hatos sanes tumpul kaimanan nu kedah kafaham. Namun kayakin dina hate nu dibarengan ku rasa tawazuk kedah kafaham sareng supados tiasa diamalkeun. Tah kitu janten abdi mung sekedar macakeun, can pernah kenging ngupingkeun si santri na ua da ua tos teu aya
atau ti Ibu Hajah Dalia Mutiara anu munting ieu. Jadi mun saukur kantos abdi maca akidah Islamiyah berbahasa Indonesia sok biasa dijadikan rujukan ku abdi lamun dina menerangkan tentang akidah sareng hukum syara, pembagian hukum, akal, syara sareng adat, terus pembagian tingkatan tina kudroh irodah yang sarina abdi sok nyepeng kana ieu, maka akhirna mohon abdi memilih buku janten bahan kanggo urang baca sasarannya. Insyaallah. Mun kitu janten pami aya sekali deui urang bade ngaos tina hiji referensi betul-betul pahami heula kaitanana ieu referensi teh jeung ajengan anu pantes teh ku urang dibubu, ku urang diambil pangwurukanana. Tapi ku sabab ayeuna teu maca sorangan tapi dibacakeun ku abdi, maka nyanggakeun ka aranjeun sadaya naha pantes henteu abdi macakeun, wami dianggap pantesnya urang teraskeun. Naosna abdi macakeun, bari jeung tangtos pastina oge henteu ngan saukur macakeun, tapi bakal aya tambihan-tambihan penjelasan sakumaha nu ku abdi kahartos janten dimungkinkan lepas. Alhamdulillah. Sakitu heula. Mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan Allah maparinan ka urang taufik sareng inayahna, terutamina tiasa ngajantenkeun niatan kana iman sareng Islam urang. Amin. Allah maparinan ilmu anu manfaat ka urang, hate anu pinuh kahusyuan, amal tarima, doa anu diijabah. Itu panginten doa ti abdi kanggo sadayana, kanggo abdi, kanggo sadayana, mudah-mudahan forum ieu ngajantenkeun urang makin caket ka Allah, makin sieun ka Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika subhanaka la uhsi sanan 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tadda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha anna daiman alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najjina minan nar wa afwa indal hisab. Amin. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin.